Ji, naon bray, datang-datang jemedad-jemedud gitu. Ji, orang teh ka dieu teh minta pendapat maneh ieu mah nya. Urang teh kan dititah gawe, aya nu ngajak gawe, tapi syaratna urang teh kudu sakola di hukum. Eta pendapat maneh kudu kumaha urang. Oh, nyai eta mah bray, sapal orang mah tergantung perkara euy. Yang berenang amun misalkan berat berenang tahunan, amun misalkan ringan yang berenang 2 atau 3 bulan ge beres bray. Nah, sakola di hukum ini aya perkaraan Ji. Kela. Ke. Aing masa di sidang ieu mah. Emang kudu kitu Ji? Waka-waka di sidang. Di sidang mah engke terakhir. Kan beun ayeuna mah kakara erek, bray. Berarti otomatis berenang kudu tangan heula perkara. Heueuh, ieu teh urang teh kakarek asup Ji di hukum teh. Urang teh nanyakeun ieu teh rek sabaraha taun urang sakola di hukum teh? Arek 3 tahun, arek 2 tahun, arek sabaraha tahun gitu tah. Can kana perkara. Aing can asup-asup acan geus kana perkara ieu. Ai didinya ngalakukeun naon atuh? Ninggal kepala sekolah, ngaduruk sakola gitu, perkarana berat gitu. Mun misalkan berat berenang 3 tahun, 2 tahun, mun misalkan ringannya meureun bulanan. Matak gawe ge moal ditarima kudu dibereskeun heula perkarana. Aduh. Maneh urang teh rek asup fakultas hukum Ji, lain di hukum Haji. Urang nanya teh sabaraha tahun urang teh arek kuliah teh, arek 3 tahun, 2 tahun apa sabaraha bulan gitu tah me anggeus aing bisa gawe. Sanes jadi perkara aing boga masalah atau jadi terdakwa Haji. Aduh, dia terang maneh. Nyalakeun urang ih. Kan tadi ngobrolna kan didinya cenah urang erek asup gawe tapi persyaratanana kudu asup sakola di hukum, lain fakultas hukum. Aing mah. Nya abina lekat. Bray. Urang erek dibawa ka mana, Bro? Arek diibakan maneh mah. Da can mani mah teu mudeng aing ngomong naon ge. Ayo. Ieu nahan teu kana tanah.